Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Kumaha damang urang sadayana. Alhamdulillah. Mangga Cecep Rangga kangge dipimpin heula ngadoa. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kamurang kali Ibu bade ningali kehadirannya sebelum hipa opat. Alhamdulillah rempeg sadayana parantos sumping. Minggon kamari urang parantos medar perkawis terjemahannya. Tah ayeuna dongeng ogen aya nu pakait jeung terjemahan bager. Salah sawiosna nyaeta dongeng Abu Nawas. Mangga saanu kantos ngadangu dongeng Abu Nawas Dipo kantos ngadangu. Abi Bu, kantos pas kapungkur teh didongengan ku sepuh ningan pas nuju alih tentang Abu Nawas terus ke tentang si Kabayan di Udah Guncal. Kantos budak didongengan ku sepuh pas kapungkur teh. Nuju alit ningan. Alhamdulillah hatur nuhun Cep Dipo. Tah ieu teh balukar tina pentingna dongeng dina raraga mekarkeun imajinasi urang kalih. Tur komo hidup angke urang diajar cara ngabandingkeun dongeng. Tah ieu teh salah sawios kristalisasi pami dina basa Indonesia mah kangge ajen inajen budaya Sunda anu diwengku ku hiji carita anu dipikaresep ku budak. Ukituna tujuan pengajaran dongeng dinten ayeuna ogen medar perkawis ngabedakeun jenis dongeng dumasar kana unsur intrinsikna. Tetap seperti biasa Ibu bade prites heula mangga parantos diuningaan dina Google Classroom dibuka mangga dikawitan kangge dikerjakeun kanggo prites hidup dinten ayeuna. Alhamdulillah. Tos kami atos urang peregangan heula nya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Cobian mana ieu panangan katuhuna kieukeun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi sadaya tepang deui dina pangajaran basa Sunda sareng Ibu Endang Mardayanti SMA 4 Tasikmalaya. Ayeuna urang baris medar perkawis dongeng. Kompetensi dasarna dina dongeng ayeuna nyaeta membandingkan jenis dongeng berdasarkan isi, struktur, dan aspek kebahasaannya. Lajeng tujuanana mampu menganalisis unsur intrinsik dua teks dongeng janten kehidap baris nganalisis dua teks dongeng. Lajeng mampu mengidentifikasi jenis-jenis dongeng pada dua teks dongeng yang dianalisis. Dilajengkeun mampu membandingkan dua jenis dongeng berdasarkan unsur intrinsik cerita dongeng. Hidap engke baris ngebandingkeun dua jenis dongeng nu tadi teh dumasar kana asli intrinsik. Naon sih bebedaanana hiji dongeng jeung dongeng sejen teh? Di palih mana sih bebedaanana? Tangke urang pedar palih dinya nya bagernya. Oke, hidap dina ieu bakal nontonnya ngeunaan animasi dongeng. Kade perdi kinten-kinten jenis dongeng naon eta teh? Teras judulna naon? Lajeng pek caritakeun secara singkat eta teh dongeng teh caritana naon? Kebayang? Tah, parantos cobi Ibu bade naros pami atos diserat. Tade serat heula nya ku hideuk. Kinten-kinten kaasup kana carita naon? Dongeng kabayang tadi, lajeng judulna naon? Cik caritakeun deui secara singkat carita di luhur sok diserat heula. Mangga Cep Rangga. Kaasup carita naon dongeng di luhur teh? Carita di luhur kaasup kana dongeng Parabel. Parabel leres pisan. Lajeng salajengna Neng Astria naon judul dongeng di luhur teh Neng? Janten judul cerita di atas teh kabayang ngatutut. Kabayang ngalatutut pintar. Sip, hiji deui bade nyobian ka Neng Manika. Cobi cing caritakeun deui secara singkat carita di luhur Neng.
Si kabayan dititah malah tutut ku iteung kalakah make leugeut da sienan sawana jero aripek sawahna deet. Oh gitu. Jantan si kabayan teh kalakah nyangka sawahna jero nya padahal mah sawahna teh deet. Unsur intrinsik sapertos bahasa Indonesia oge hidup parantos uning ngapanggitan aya tema, setting, tokoh, panokohan, aya alur na bahasa Indonesia mah sareng amanat. Nanging dina dongeng tadi perdih ngeunaan kuseur sawangan atanapi sudut pandang orangnya. Jantan jajar atanapi tema teh nyaeta gagasan pokok atanapi inti pikiran na bahasa Indonesia mah. Jantan gagasan pokokna teh naon sih? Karena caritaan teh seperti sosial, budaya, agama, asih jeung sajabana. Emutan, naonnya contoh kabayan teh kinten-kinten kana sosial, kana budaya, kana agama, atanapi kana asih. Jajarna. Sok bade diserat. Atas Bu, Atos, iya, alhamdulillah. Orang bajangkeun kana latar atanapi setting. Dina latar atanapi setting aya patempatan, aya waktu, aya waktu atau mangsa sareng suasana. Seperti latar tempat aya di imah. Kalaku jeung watak atapi tokoh atapi penokohan. Nyaeta jalma anu ngalakon. Sapertos dina anu sanes aya protagonis, antagonis, sareng tritagonis. Dilajengkeun kana galur. Galur oge sok disebut leunjaran carita, runtuyan carita. Jadi dina galur teh aya galur merele lamun bahasa Indonesia disebutna galur maju, galur mundur sareng bobok tengah. Kinten-kinten cirita kabayan lebet kana galur mana? Nah, amanatnya nyaeta ajen moral anu hayang ditepikeun ku pangarang atawa pesan pangarang. Seperti dina sasakala Gunung Asi, urang teu meunang boga hate gampang kasut mun can kapaluruh bebeneranana. Nah, dina si kabayan pesenan norek ditepikeun teh naon nya? Biasana eusina ngeunaan nasehat. Mangga diserat. Ya, kami atas parantos rengse, ibu bade ditarosan hiji-hiji cobian cek jodi. Tema kabayan tadi naonnya, cek? Temana sosial Bu. Temana sosial. Nah, kabayan tema sosial laras pisan. Lah, cek Rangga, kumaha latakna cek Rangga? latar tempat imah jeung lokal, latar waktu gerak, latar suasana dikasih. Iya, pinter. Neng Manika palaku jeung watakna kumaha, Neng? Tokoh protagonis nyaeta kabayan, watakna boloho. Tokoh antagonis nyaeta iteung, watakna pinter jeung telik. Alhamdulillah. Neng Astri, galurna kumaha bageus? Galur maju Bu. Galur maju pinter, leres pisan. Cep Dipo tak pamungkas. Amanatan oh tadi kabayan tah cikan kumaha. Kudu telik ari ngalakukeun hiji hal. Pinter. Jenis dongeng dina bahasa Sunda benten sareng sastra Indonesianya urang pedak lawan bentenna. Kahiji ngeunaan sasatuan. Sanu terang dina bahasa Indonesia sasatuan disebat naon? Fabel. Pinter, Fabel. Aya oge anu kadua kahirupan jalma biasa disebat parabel. Lajeng anu katilu aya sasakala na bahasa Indonesia katelahna legenda. Lajeng aya oge babad atanapi sage. Lajeng aya kepercayaan hal gaib sareng ieu nu katelahna pamuk. Tah pamuk ieu mangrupakeun hiji aset in Sunda nyaeta teu dipibanda ku sastra Indonesia. Fabel nyaeta anu palakuna sapertos sakadang kuya jeung sakadang monyet, sakadang kucang. Lajengkeun urang lebetna kahirupan jalma biasa tanapi parabel nyaeta ngeunaan nyaritakeun jalma biasa. Contohna nyaeta si kabayan ngalanangka. Legenda atau sasakala tadi teh atas dicaritakeun nyaeta ngeunaan asal muasal hiji kejadian, hiji patempatan, sasawahan, sasatuan, tutuwuhan. Contohna sasakala Situ Bagendit, sasakala Gunung Tangkuban Parahu, jeung sasakala Tagaga-Warna. Dongeng babad atanapi sage. Nyaeta hiji dongeng anu patali sareng unsur sejarah tadi tos dipedar ku ibu. Dina sasakala sami sareng sage asal muasal nanging sage mah aya unsur sejarah. Ieu lukisan Prabu Siliwangi ayana di Kadaton ka Cirebonan. Dongeng kepercayaan atanapi mite. Nyaeta anu patalina sareng kepercayaan. Seperti Nyi Roro Kidul. Tah ieu contoh atanapi lukisan Nyi Roro Kidul anu ayana di daerah Sukabumi. Pamuk nyaritakeun kagagahan atawa kasakten hiji jalma. Tadi Nyi Roro Kidul sakti cenah Bu. Nah, pamuk oge sakti nah Nyi Roro Kidul terlebet kana pamuk. Nyi Roro Kidul biasana pakait sareng kepercayaan.
Nah, gitu. Ari pamukmah ngeunaan kasaktian memang jelema-jelema anu asli jalmi tapi sakti gitu. Ceprangga perantos ngartos. Cekap Bu. Mangga disiapkan pulpen sareng kertasna deui. Ayeuna urang analisis unsur intrinsik. Di dieu aya dongeng Sireum jeung Japati. Engke oge hiji deui dongeng nyaeta dongeng Nyi Roro Kidul. Engke urang analisis. Siap, urang lajengkeun. Bismillah. Ieu kahiji dongeng Nyi Roro Kidul. Mangga analisis unsur intrinsikna. Ceprangga, cobi Ceprangga temana sareng latarna sakantenan. Tema nate sosial, latar tempat, latar waktuna, berang penting Bu. Suasana pikasieun. Nah, orang di kawitan, ditarosan, cobi, Ceprangga, tema sareng latar, Ceprangga kumaha dina carita dongeng Sireum jeung Japati, tema jeung latarna. Temana sosial Bu. Latarna, Latar waktuna berang Bu. Suasana nate gembira. Gumbira. Ieu contohnya Roro Kidul tadi teh aya sosial, imah basisir, waktuna beurang putih pikasieun, leres pisan. Amanatna nanging kami ku ibu ditandaskeun nyaeta kudu bisa milih mana nu bener mana nu salah teu ngadoreksakeun batur. Tapi tadi pamadegan hidup ge atos laras tiasa amanatna sapertos kitu. Analisis unsur intrinsik Sireum jeung Japati ogen kieu kudu silih tulungan amanatna. Kinten-kinten bedana naon tah dongeng Nyi Roro Kidul sareng Sireum jeung Japati. Cobian Neng Manika. Bedana dina latar, tokoh jeung panukuhan sareng amanat. Jenis-jenisna tos dipikahartos. Nah, slide mah mung sakitu. Hatur nuhun. Urang ayeuna kana bagian pamungkas ya panutup. Mangga di kawitan urang cinekeun deui bilih hidap hilap. Kumaha jenisna Neng Manika? Cobi lewat di intrinsik aya jenis tadi urang ngebahas. Jenis dongeng tiasa ditinggal dina hasil analisis unsur intrinsikna. Kabagi kana sasatoan atau fabel, jalma biasa atau parabel, kepercayaan, sasatona, babad, sareng paku. Pinter. Kinten Neng Asri, orang biasa ngebandingkan jenis dongeng dumasar kana hasil unsur intrinsikna teu? Biasa ngebandingkan dua teks dongeng katawis pisan tina hasil analisis unsur intrinsik. Mangga alhamdulillah panginten ieu pebedaran teh ngagaduhan manfaatnya sakali deui urang dieukeun deui ditandaskeun yen deui ngagaduhan manfaat utamina dina ngajian atikan. Jadi utamana dina ngajian atikan dina bidang amanat. Jadi nasehat atapi amanat teh lamun saur hiji pamadegan mah cenah merupakan hadiah yang sangat berharga bagi seseorang yang ingin menjaga agamanya. Lajeng dongeng oge merupakan kristalisasi budaya nu urang kudu dimumule lajeng disukuran. Ada hilap post testna dikerjakeun dina Google Form parantos disayogikeun ku ibu dina Google Classroom lajeng LKPD-na oge urang dibadankeun dina grupnya dina Google Classroom urang sasarengan ngabahas LKPD-na. Hidap peras terus semangat kahontal cita-cita. Pados urang teh langkung hebat beuki maju beuki sae terasna. Minggon payun kada hilap urang lawungan deui urang medar perkawis ngadongeng. Hidap persiapkan alat rekamna sapertos biasa ibu parantos nyayogikeun kan hidap parantos dipaparin kedah ngagaduhan YouTube. Parantos gaduh YouTube sadaya rangga gatos gaduh YouTube. Aduh Bu. Alhamdulillah, jantan orang teh kintunkeun lawungan enjing rekaman hidap dina YouTube. Sakitu hapunten anu kasuhun, mangga Ceprangga disiapkeun. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana, salam baktos ka Ibu Rama, salam sehat, salam nyunda.